Urang ngabuburit bah. Ketemu. Ayo, kebenaran pai kan usap. Ayo atuh, si keburu burit. Damat lah. Ampun Gusti, ieu lauk ti isuk-isuk tapi ka sore kieu hari teu meunang wae aing mah. Heran. Kamarana ieu lauk. Coba barudak deui. Betul ngobrol ngabuburit teh euy. Sok sieun ka mana kitu sok sieun ngabayangkeun naon dahareun. Menang teu pai nguseup teh. Dah. Puguh euy eueuhan. Siga nama euy laukna naon ngiluan aturan pamarentah. Naonnya ngaranna teh social standing gitu. Lain standing, social distancing meureun. Eta bener. Maneh kamarana segara aya kieu. Baboda mah atuh ngabuburit atuh. Lain nguseup. Cek sangaha tinggal nguseup ge ngabuburit atuh. Emangna ngabuburit ka mana geus burit kieu? Tah katongo yang herang-herang. Hayu atuh painya katongo heula. Tuh sok. Kan kadewe ngajaga diri. Dagoan heula nya urang ada kasaung heula. Rek naon kasaung? Aya ngobrol geus teu kuat ieu teh. Juga tuh ulah lila. Dagoan heula nya urang kasaung heula. Mana mah benang katipu kurang kuat lapar aing iya jangan tapi dede mah bakal kapangeuheun ning cepet heula di ditu dede aman Nah, halilah saya buka saung teh nya. Bobo godin siah manehnya. Yang mor bener. Karena naonnya siah kapangih maneh. Oi. Ih, kalah godin. Batur-batur puasa. Cik menta. Daripada kesel ini udah heula saya urut sahur sana. Tah iya gini. Barudak sigana. Gusti asa nikmat kieu. Punten Gusti sahaja. Tapi barudak ka mana nya asa lila. Ini mah curiga ini mah. Teang gitu pada nguseup teu meunang wae sigana lauk geus make masker namanya. Teang we Marana barudak teh sareula teuing. Dah. Ini kapangin istirahatna tuh.
Ah, sia beunang tenanaon maneh. Teu parwasa sia. Dosa sia teh. Punten ya mang, da kumaha atuh da. Ieu beudeng lapar. Ah, eueuh, cek Ustaz Abdel ge. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah di bulan puasa agar penuh berkah. Ku aing pokona mau urang bejakeun ka RT lah, ayo Nam.